lalakon mangsa katukang ngawangun rasa hariwang ringrang melang ngalong kewang naon atuh bawa mulang nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumuju mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumuju mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman
geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak para hiangan brodi juru para hiangan brodi pantol ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah ere kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda salila naon hayang dibantuan naon jadina palang siang bener teh ngancek sorangan sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan di mana ayana senang di mana ayana tingtring di kotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariat layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang
kehani karek mangsa jauh keneh kana penting padahal geus wayah asar najan surya tacan lingsih lamun pareng datang penting samemeh sariat layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang ngalong kewang teboga bawaan mulang. Lur boga anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna. Hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal mawat mahal mata aral nya kudu dikumaha deui kudu sabar we jeung tawakal da geus kieu zaman urang tarekahan sabisa-bisanya. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana gitu. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua kalayan asak rancana meh lugina. Ah gitu. Budak urang titipang nu maha suci ngarawatna obat kudu hati-hati lamun gagal balik tresna kana diri masih suci. Hayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Ya kitu teh lain teu meunang boga budak rea tapi panda geuning kieu zamana berat. Omat lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Pantanggung jawab urang lamun nitenan zamana boga budak mending dua kalayan asak rancana meh lugina. Sugan we senang Budak urang titipang nu maha
jalma anu untung tina sifat hiri dengki, resep hasut resep fitnah, sulit hati belang bayar. Jalma anu untung tina sifat pinuh dendam, resep jahil kaniaya, sok hianat gasa sama. Hirup pengan sakedeng tong dipulas warna hideung, hirup petangan sakali raketkeun silaturahmi, bacantel asong kena cinggir jeung cinggir, bacantel kaitkeun cinggir jeung cinggir, bacantel hayu silih pikadedeung, bacantel musuh hiji loba teuing. Jalma anu untung tina sifat hiri dengki, resep hasut resep fitnah, sulit hati belang bayar. Jalma anu untung tina sifat pinuh dendam, resep jahil kaniaya, sok hianat gasa sama. Pengan sakedeng tong dipulas warna hideung, hirup petangan sakali raketkeun silaturahmi, bacantel asong kena cinggir jeung cinggir, bacantel kaitkeun cinggir jeung cinggir, bacantel hayu silih pikadedeung, bacantel musuh hiji loba teuing. Bacantel asong kena cinggir jeung cinggir, bacantel kaitkeun cinggir jeung cinggir, bacantel hayu silih pikadedeung, bacantel musuh hiji loba teuing. Sunda nanjerna mangsana, ulah Sunda burak rakan, entong Sunda lir surya kelingan, kahade Sunda gering ngalang layung. Hoya urang Sunda gerak hudang, ulah rega barerangan, gerak papak zaman anyar, rempuk jukung sauyunan, mangsana ki Sunda tanda
Sunda gerak hudang ulah reka barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asa silih asih teguh pancu silih asu ulah rek aing-aingan ulah ngan kukur jadi omongan prak gawekeun babarengan lalakonkeun ku hate nu darian mugia Gusti marengkeun. Dangukeun ya lur boga anak loba mun zaman baheula cenah loba rezekina beda jeung ayeuna lur boga anak loba mun zaman ayeuna tangtu loba masalahna hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal maot mahal mata aral ya kudu dikumaha deui sabar we jeung tawakal geus kieu zaman urang karekahan sabisa-bisanya lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana gitu lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna lamun nitenan zamana boga anak mending dua kalayan asak rancana meh lugina ah gitu Budak urang semipang nu maha suci ngarawatna obat kudu hati-hati lamun gagal malingkeusna kana diri masih suci Gerah hayu urang bebenah
anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papanan. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang lamun tenan jamana boga budak mending dua kalayan asak rancana meh lugina. Sugan we senang budak urang bibit anu maha suci ngarawatna umat kudu hati-hati lamun gagal malidusna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayana rancitakan keluarga berencana. Insya Allah eta cara tentu aya manfaatna. insya Allah hari ikhtiar mah kewajiban. Sugan we atuh hasil lagi karasa ke urangnya. Dua lah dua. Budak gendut tiup dina karung rumput dina sumut samutut bari jeung hitut bulak balik nulis nomor kode buntut beuki lila kode beuki pabaliu hendak siri salapan li alam silakan omong kosong main judi bisa benghar loba bukti harta beak lengkap sasar mun geus nyanduk sirah jangar asa bencar zaman susah cilaka ulah disiar layangan mah kasalamatan keur jiwa beuki deukeut jeung nu diluhur sugan we aya jalan kaluar ulah keur sulit dipersempit begiri kang sasar mun geus nyanduk sirah jangar asa bencar zaman susah cilaka ulah disiar ulah jamoman jalma zaman kiwari hirup nangipi sok ngahontal nepukul moal ka tepi segala rupa hayang ngadadak jadi moal capek we haram ge bae lah. Hayang manen kudu melang hayang nepi kudu indit ulah nyaring bari perut rek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang diruapan naon jadina hayang manen kudu melang hayang nepi kudu indit ulah nyaring bari perut rek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna
geus lain waktuna kersilih andelkeun ayu urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melah parahiyangan bro di juru parahiyangan bro di pantor ngalayah di tengah imah Gemaripah subur, subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah kumaha jadina lamun manusia ditatar Sunda salilana ukur hayang dihuapan naon jadina hayang manen kudu melah hayang nepi kudu indit ulah nyaring bari perut rek kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna geus silih salahkeun silih tudi moal aya tungtungna geus lain waktuna geus silih andelkeun ayu urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melah parahiyangan bro di juru parahiyangan bro di pantor ngalayah di tengah imah Gemaripah subur, subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah ere kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina Balang siang bener teh ngancik sorangan sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih balang siang bener teh ngancek sorangan senang di mana ayana tingtring di kotek tak di teangan lain deui
bumi nalukkeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya Karang Tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana peuting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang peting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek mangsa jauh keneh kana peuting padahal geus wayah asyar najan surya tacan